Mudah-mudahan sapi ya bedog menang nasa. Aduh, lumayan ya tuh rakan abaheng sapi mah. Tuh batut era uy. Aisyah. Aisyah. Naon? Ayang masak es. Es naon? Menteh aya enteh buah-buahan. Ya buah-buahan. Heeh. Aya teh enjus. Heeh. Teh enjus. Heeh. Teh enjus naon? Apel. Apa? Teh jus batu baterai. Batu baterai. Mohon. Lagi batu korak aja. Kajen hiji wae, Mang. Heuh. Tong loba-loba kena jadi imah. Si Mang hilang. Mang hilang ieu teh ngeun es ngeun papayon, Mang. Lah ya keur ngukur lah esna. Aduh mah, aing haus mah. Mang bodoh mah. Melatan mantan. Heeh. Karunya si Incis mun hayangan. Mang hiji deui, Mang. Hiji deui. Es naon? Es nusik nukia nu ungu-ungu rasa bonteng surinya. Suri. Oh, saekeun. Hah? Aya paria aja. Bae lah, kan dari yang hincus. Heeh. Air ada pahitnya. Heeh. Heeh. Lah ada buang. Kajen indung orang yang indung si Incus Pasea, tapi orang mah tidak lah, karena Incus adalah sahabat terbaik aku. Bang Wisatan, sahabat terbaik. Ya, Ceng. Ah, Jual ya. Aduh. nganjuknya. Teku mama. Heug. Aing karge ngalarisan lah. Kaje lah. Aduh, nempo si Incus tak? Empo tuh di ditukar amang jeung awewe. Oh, di kebon. Aduh, lihat lo. Entah pipitan we. Nah, yang mah. Yang bisa tuh. Anong yot? Kebon jati, Mang. Oh, itu. Ayo kerupuk naon dia teh? Pupuk miskin. Ah? Miskin. Tak apalen. Mah kerupuk enak. Aduh, keceretan. Maaf. Ulang tetebakan yuk. Ayo. Kalau mau menang dibikin kabeh. Nya. Lamun urang ka warung. Tah, meuli hiji tapi dibere dua. Naon? Sendal. Lain. Naon? Obat nyamuk. Obat nyamuk. Lain. Nah, aneh sok. Dari sepatu hiji dibere dua. Lain. Tak rapalen. Terus naon? Terus naon? Nya eta mah nu dagang nawe bager. Barudak. Itu si Panjul. Terus. Oh itu. Yo. Terus. Iya. Hadiah yo. Mario. Enggak dinya. Abal na oke. Macet mo. Yes. Ada tuh. Boleh ada yang. Iya esna. Nah. Nah, esna gimana? Enak. Cobaan deh. Ay arurang tukang mulikeun. Ada sahabat na ogen jus wae. Ya da ieu mah awewe nya teu meunang urang. Atuh esna pahit yo. Teuing da cek si Umangga jus paria. Hayang. Hayang.
Ada aus uing kajen lah pahit oge lah. Keur nanaon tadi? Tebakan. Oh, tebakan tadi baru dak eleh ku uing. Uing diajakan. Sok uing ek nanya ka mana Jol? Naon? Ah, ieu pan geusnya tadi eleh ku uing. Heeh. Ayeuna manehan. Panjang mana buntut kuya jeung buntut kuda? Buntut kuda. Buntut kuda mah bisa meter. Buntut kuda. Teu bisaeun tadi sia eleh ku uing. Ayeuna maneh eleh ku urang mah nya buntut kuya jeung buntut kuda, panjang keneh buntut kuda. Salah. Nya buntut kuda mah meter cus. Buntut kuya mangan. Salah nya panjang keneh buntut kuya. Aduh. Buntut kuda mah teu nepi kana taneuh, buntut kuya mah saeutik oge nepi kana taneuh. Ayo nama tong tata rucingan. Nanaonan Jol? Lalandian wae da urang elehan wae tetep. Yo lalandian yo. Lalandian kenal. Lalandian teh sapertina, sapertikeun. Lamun tina naon Jol? Namun misalkan tina tangkal. Oh, lamun tina tangkal. Amun sia naon? Iya tangkal jati. Ai sia Mahoni. ai anu itu Nu itu tangkal ganda besi. ai budak ieu Budak ieu leutik kene Kersen. Kersen. Ai sia Si ieu oke lah. Tangkal awi lah. pasti uing alus Jol. Uing tangkal naon tah? Tenang, kanggo sahabat njul mah tangkal toge. Atuh toge mah leutik atuh ngebolok ke cenesan. Ulan we eta atuh. Tak kieu cus tak kieu. Licik we mah. Ayeuna tina ieu jenis-jenis kendaraan heula teh buah-buahan mah. Ai sia naon? Kendaraan andong. Ting neng. Oh, andong. Ai sia Sepeda. sepeda. Ari itu Itu baiklah angkot alus. ai sia Iya ojek online. ai budak ieu. Udah ieu mobil sedan gaya. Oh, pasti orang alus deui ya. Alus. Mobil ambulan. Sion anjing sionan. Alus mah. Aja Jolnya pasti halus naon Jol. Sendal capit. Ayeuna wingeun Jol. Ok naon Tina bangunan. bangunan ayo. Oh. Amun si ieu mah Masjid Istiqlal gede. Yo Istana Merdeka. Oh. Yo Monas. Yo Ruko. Amun yo kantor bupati alus. Yo wah pasti alus ya oge. Awi. Lain salah. Banyak imah awi kieu. Mana tuh? Bangunanna teh WC. Ternyata anu kalau tuh kan sabaraha 5.000 Lumayan. Dan jajan lumayan. WC lu kena teh jadi naik haji kena teh jadi Pak Haji WC. bungguahan. Naon Jol? Mun si ieu Leci leci itu anggur si ieu kadongdong itu itu buah mangga. wah enak we pasti Yang alus. ieu. Alus ya nu ngeunahan. Naon sok? Berenuk. Hanya berenuk kulit ya, berenuk mah aya oge ieu. Ayo berenuk. Saya dihandap tengah gunduk teh bulet-bulet jadi dicopot jadi kenceng celengan. Wingeun lah. Oh, aku mah. Lamun tina anu parabot imahnya. Lamun si ieu mah katel. Katel halus. Si ieu kulkas. Si itu lemari. Si ieu kursi. Iya. Si ieu ranjang. Halus. Pasti Halus halus. dong. Mun panjol mah asbak. Naon deui sok cus lah. Oh, lamun tina binatang. Oh, dina binatang ya. Lamun si ieu jerapah. Wow. Yo,
lamun si iyo buaya. Lamun si itu manuk Garuda. Mun budak iyo ucing. Lamun iyo budak iyo halus. Toke. Tapi halus. Yo. Kagak, orang nu halus. Tinggal si ieu nya. Pokoknya mah kuing dibere nu gagah nu alus. Oh sarua jeung awakna. Hayang nyaho teu? Hayang. Ieu naon mun binatang? Hayang nyaho. Oh, tongo. Wih lo pada kasih panyul. Tadi mah orang kecapen cus. Capek kunaon jo? Udah aku si bapak etetan, sok kurang dicari takun teh. Bedah naon? Nyarek dipencet deui di udak-udak jika biasa gitu. Dipencet cenah. Dikurbankeun. Terus kumaha eta dongengna jo? Mana kan bisa selamat ka dia? Ya jadi kieu caritana teh ya. Kumaha? Jadi kieu caritana. Beginilah ceritanya. Kamaran mah barudaknya. Barudak masuk resep ekor kieu teh. Ulin teh bebas. Ayo uing mah kerusum kurban kieu teh. Sok disaruakeun we jeung sapi, dijadikeun kurban. Kamu ku si bapak eta tah. Abang-abang uing awakna sagede. Tah, sagede eta tah. Nyauruaan wae. Kita letikan gerawak teh, tong nyaruaan uing. Ini ulah wae uing panggedena teh, bisa gak dilanjut. Soalnya nomor kulin lah, coba mau panggil si bapak eta. Aduh, kamana ieu sapi kami ya? Batur geus karumpul di lapang rek dikorbankeun rek dipencit. Aya buat awakan deui. Aduh. Rugi lamun leungit teh mah 25 juta. Kamana ya? Lumayan sih CRT mah mahi da badag ieu teh mah. Aduh. Sugan aya kitu ka ditu. Rek diteangan lah. Lumayan. Capek aing. Aman aing bisa ulin. Aing aya dewa si bapak eta lah aing. Capek aing. Mudah-mudahan sapi. Ieu bedog menang ngasah. Aduh. Lumayan ya. Tuh rakana beung sapi mah. Aing bayar yang dibenci. Sejak kapan awak dengan terus tulungan Kemana ya? Aduh. Tetempuan teh geus kurang geus kolot mah. Ayo nempo orang dama masih awas kami teh. Ayo nempo sapi kemana ya? Jeung naon deui alah. Pendog menang saya. Cik sugan ka ditu kitu. Bencit ku aing mah sapi sia. Itu sapi na geningan. Daguan sapi. Aduh, ayo mama kamungkul ayo. Itu pasti kebetulan ditoga loba kuburan. Balik deui kitu itu kumaha. Aduh, ayo ya Allah, Gusti tolong ya Allah.
Ayo geus deukeut ieu kumaha. Kalawan na kolot aing teh. Beunang ieu sapi teh beunang wae. Wae teteangan. Cek aing ge beunang mah ka mana sia? Ampun. Lain sape wing mah. Hah? Lain sape Antum wing sia. mah. Dah lain. Mana sapi lain? Lain. Ngan jiga. Lain ngomong teh tadi. Lain gitu meureun ku aing mah udah menit capek kieu kolot. Geus tahun-tahun aing teh ngomong ngabahaing teh lain sape. Oke, kasep, nah itu pariksa ya. Ini gaji hungkul. Badag lain ketemu ku abah mah ketemu di kajauhan tadi wis sugan teh sapi hampura wing. Oh, da geus kolot mah maklumnya. Hampura wing. Tahun-tahun dah sapi. Tahun-tahun. Keke. Bisi bener ya, bisi nyamar mana? Sapi lain mana? Hah? Lain ieu mah. Aing geus sapi di mana ayeuna? Itu di lapang keur dikurbankeun, keur diparuncitan tuh, anu keur selfie aya itu. Oh, heula aing penasaran keneh ya. Ku aing dipariksa lamun aya buntutan maneh berarti sapi anu nyamar. Mana? Weunya. Wing mau buntutna dihareup wing mah. Nah, sabajeng kami gitu mah. Ampura wingnya. Tahun-tahun. Balik ah. Kontes sapi aing capek ka ditu ka dieu dadeulean kolot mah da. Aduh, geus teu katempos gantes sapi. Aya sapi kami ka mana nya? Buah-buah di lapang gitu. Ek di teangan. Nah, gitu caritana teh. Tapi karunya oge nya untung salamat maneh Jol. Lamun maneh Jol seperti teh dipencitnya. Urang mah asa embung ngadahar dagingna marane hayang teu? Oh, Gitu. da ngadahar daging maneh mah Jol haram. Entah Jol. Banyak Emang Jol, mamane gitu arek motong naon Jol? nya motong sapi dah kan jelema beungar emak mah. Sapi, sapi. sabaraha hiji? Tilu. Ai mane mamane motong naon? Domba. Domba. Ari mane? Domba. Sarua. Ai si ieu motong naon? Munding. Munding. Oh, ai mane? Potong onta. Onta. Onta mah lieur sia mencitna belah mana? Da panjang beheungna. Mana tama tina hulu teh beheung kabeh nepi ka buntut eta mah nya. Heeh. Ya butuh kabeh. Emang, Cus, Bapak Jat motong naon? Saha bapak urang? Heeh, Bapak Jat. Nya bapak urang mah anggar we di kios motong buuk. Atuh. Da bapak wing mah tukang cukur.